Ya, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dirina channel Alpi Hendy Official. Ya, dengan ayeuna bade macakeun nya biografi nu judulna teh Oto Iskandar Dinata. Oto Iskandar Dinata pangna dilani si Jalak Harupat patak judulna ge Oto Iskandar Dinata si Jalak Harupat. Kei wilujeng ngabandungan. Oto Iskandar Dinata si Jalak Harupat. Kiwari urang boga salam nasional minangka pekik merdeka. Ngucapkeunana bari nonjokeun peureup kaluhur. Salam anu ngagedurkeun sumangat para pahlawan bangsa dina mangsa revolusi. Eta salam nasional teh diciptakeun ku Oto Iskandar Dinata, pahlawan nasional ti Tatar Sunda. Tangtuna bae jasa Pak Oto Iskandar Dinata teh lain ngan sakitu-kituna. Perjuangan jeung ketakna dina ngabela bangsa jeung lemah cai. Natrat katembong dina lalakon hirupna. Upamana bae waktu anjeuna jadi anggota Volkstrad atanapi Dewan Rakyat, didinya sora Oto Iskandar Dinata harus pisan dina ngabongkar sagala kadeureugejegan pamarentah kolonial Walanda. Aya bagian pidatona nu kawentar basa anjeunna nyabit-nyabit kamerdekaan Indonesia. Saurna teh kieu, alhasil gubragna kamerdekaan bangsa Indonesia teh rek karana kapaksa atawa henteu gumantung kana sikap Walanda sorangan. Tapi kuring percaya bangsa Walanda cukup sadar tangtuna oge moal hese milih hiji di antara mundur atawa diusir gitu tah. Reaksi masyarakat umum karena pidato Oto Iskandar Dinata teh luar biasa. Umumna bangsa Indonesia asa dipangedalkeun kareteg angeunna anu salila-lila dikemuk gitu nya. Ti harita mimiti nyebarna jujuluk si Jalak Harupat teh gitu tah. Pikeun Oto Iskandar Dinata teh si Jalak Harupat teh nya dipapandekeun kana hayam adu asal Ciparage anu garung tara asor di mana-mana. Gitu. Kongas kuat teungeul asak dina ulin tara kongkorongok salah mangsa tapi lamun neungeul matak ngarumpuyuk lawan gitu tanya. Keren pisan euy matak ngarumpuyuk lawan cenah luhur. Ya, terus salajengna deui wae nya. Oto Iskandar Dinata teh dilahirkeun di Bojong Soang Dayeuh Kolot, Bandung tanggal 31 Maret 1887. Tahun 1807 mimiti sakola di Sekolah Bumi Putra kahiji nya saterusna jadi His Karang Paulang Bandung. Tahun 1814 neruskeun sakola ka Guru HIK Bandung atanapi sekolah gurunya sarta menang diploma nomor 25/28 tanggal 30 Agustus 1817. Tahun 1817 neruskeun sakola deui ka HKS Purworejo, sekolah guru atasnya menang diploma nomor 152/18 5 Mei tahun 1820. Tah, tahun 1820 jadi guru HIS Banjarnegara Jawa Tengah itunya. Juni tahun 1821 pindah tugas ke Bandung jadi guru HIS Volksonderwijs atanapi perguruan rakyat gitu. Tahun 1823 jadi wakil ketua organisasi Budi Utomo cabang Bandung. Tah, nincak tahun 1823 Pak Oto Iskandar teh nikah sareng R.A. Sukriyah Marto Diwirjo nya lahir di Banjarnegara 10 Juli 1806. Agustus tahun 1824 dipindahkeun deui tugasna teh ka His Pekalongan Jawa Tengah sarta jadi wakil ketua organisasi Budi Utomo cabang Pekalongan. Jiwa kaguruanana di akhir bakal medal dina Dharma Bakti anu jembar nyaeta dina widang pendidikan bangsa. Jiwa patriot jeung perjuangan mah mimiti katembong waktu anjeunna di Pekalongan gitu. Harita Pak Oto kapilih jadi anggota
Geomenstral tanapi Dewan Kota. Didinya wawanen jajaten katut wawasena mimiti tembong teh. Kacatet dina sajarah perjuangan hiji peristiwa anu katlah peristiwa Bendungan Kemuning. Nyaeta pacogregan antara nasionalis Pak Oto jeung tuan kontrak Wonogiri anu nyendekel ka residen Pakalongan. Keur ukuran harita mah luar biasa atuh. Aya bangsa urang pangkat guru his geus wani-wani ngalawan kangjeng residen. Tapi kateuneng jeung kaludeung Pak Oto anu dibarung kajujuran jeung kaikhlasan geus bisa ngelehkeun kakawasaan residen Pakalongan. Malah residen sorangan anu dipindahkeun ti Pakalongan. Ngan disaprak eta kajadian ngaran Oto Iskandar Dinata dicatat dina buku hideung alias daftar jalma-jalma anu sawaktu-waktu bisa dibuang ka digul gitu nya. Dibuang teh di penjara beurnya. Lianti eta jasa Pak Oto salila di Pakalongan teh diantarana bae ngabela rahayat tina tindakan polisi kolonial anu teu adil jeung taya rasa-rasan. Terus deui ngungkap kejahatan-kejahatan lentah darat atau rentenir anu nyesep getih rakyat pribumi nu hirupna katalangsara. Bulan Agustus tahun 1828 tugasna dipindahkeun ka His Muhammadiyah Batavia Jakarta. Di Jakarta Pak Oto asup jadi anggota jeung jadi sekretaris pengurus besar Paguyuban Pasundan. Malah terus jadi ketua gitu. Fungsi jadi ketuanya Pak Oto teh. Waktu dipimpin ku anjeuna Paguyuban Pasundan teh leuwih ka tembong kamajuanana. Utamana dina widang ekonomi, pendidikan jeung politik. Salaku pajuang anu boga sifat brukprak anjeuna mikaresep tokoh cik kira-kira mikaresep tokoh saha cik Pak Oto. Tokoh Bima, bener mikaresep tokoh Bima manehna teh lamun dina pawayangan mah kitu nya. Lain pedah gagah gandang tapi lantaran teuneng ludeung ngabela bebeneran jujur jeung sok langsung kana tujuan. Dina nyekal pancen wani ngorbankeun naon bae asal tujuan kahontal itu. Dah gitu. Dina zaman Jepang 1842 nepi ka 1845 Pak Oto oge nyekel kalungguhan jadi direktur surat kabar cahaya pimpinan Jawa Hokokai tuluy jadi pimpinan badan panulung korban perang anggota Cuosangin nya anggota PPKI atau nepi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia serta dina zaman kemerdekaan diangkat jadi menteri negara. Anjeuna oge ngadegkeun BKR Badan Keamanan Rakyat anu engkena jadi Tentara Nasional Indonesia tanapi TNI itu. Pak Oto teu kungsi lila ngalaman kemerdekaan. Dina akhir tahun 1845 Pak Oto keuna ku fitnah. Tanggal 10 Desember tahun 1845 Pak Oto diculik di Bumina ti Jakarta ku kelompok pemuda Laskar Hitam. Anjeunna tuluy ditelasan ti paehan beurnya dina tanggal 20 Desember tahun 1845. Layona ngambang di basisir Katapang, Maut Tangerang. Nepi ka ayeuna can aya kepastian saha saenyana anu boga pokal ngaleungitkeun nyawa Pak Oto teh. Anu jelas mah jalma-jalma anu teu boga rasa tanggung jawab. Pikeun mieling jasa-jasana Pak Oto diangkat jadi pahlawan nasional dumasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nya. Dumasarkan keputusan surat di Presiden Republik Indonesia nomor 088 TK tahun 1873 tanggal 6 November 1873 tuluy diwangun monumen pasir pahlawan Oto Iskandar Dinata di Lembang gitu. Bandungnya jujuluk si Jalak Harupat. Nah, Jalak Harupat sigana geus familiarnya komo nu sok resep lalajo Persib. Stadion si Jalak Harupat di Soreang geuningannya. Si Jalak Harupat oge diabadikeun jadi ngaran stadion di Soreang, Bandung. Dicutat tur di Ropea tina Tamsyah, B.R 1877 kaca 38 nepi ka 44. Sakitu ngeunaan biografi Oto Iskandar Dinata. Tepang deui dina konten-konten nu sanesnya
Cag ulah hilap like, comment, sinarang subscribe channel Api Hendi Official. Cag